Bismillahirrahmanirrahim. Paslun furudul wudu'i. Jadi Mang Ido, Mang Peli, Mang Baim sadayana ayeuna teh bade ngabahas tentang farduna wudu. Jadi kamari mah ngajelaskeun tentang istinja, syarat sah susuci ku batu. Geus beres istinja hartina ketika urang geus melewati hal-hal anu biasana jarang terjadi, seperti nu kamari mah ngajelaskeun istinja teh di mana posisi urang keur eueuh cai, mana posisi urang keur di tempat nu jauh ka cai, mustahil ngalana, lila ngalana, maka aya istinja. Sehingga istinja mah jarang terjadina. Yakin urang sadayana nu hadir di dieu ge can pernah ngalaksanakeun istinja leres teu? Paling biasa we ku cai. Naon sababna? Hiji mungkin jarang terjadi, kadua memang karak apal atau memang can apal elmuna oge. Padahal ketika memang urang geus apal mah bisa urang ngalaksanakeun, sok sanajan keur aya cai rek praktek ngamalkeun mah teu sawios. Kusabab kitu maka dilajengkeun we kana naon? Kana fardu wudu. Tah ieu wudu mah insyaallah urang sadayana ge naon ngalaman setiap hari ge. Pasti urang rek salat ge naon heula? Wudu heula. Tah wudu mah pastina ku naon? Ku cai. Tah ieu wudu mah geus kagaliban, ieu mah sering terjadina bahkan dipake dipraktekeun ge setiap hari kitu sote nu sok wudu gitu kan. Nu tara wudu mah anggar we tara wudu. Ngan katempo ieu beungeutna ge nu sok wudu jeung nu tara mah gitu kan. Rada naon? Rada tidak bercahaya. Matakna ketika urang memang di naonnya aya sesuatu nu bermasalah di diri urang, jadi sing gede naon sing loba hudu we ngarah beungeut teh bercahaya. Ieu mah beungeut teh katempona teh baeud we, beungeut teh meuni lusu eueuh kasumangetan. Komo bari caludih mah Allahu Akbar. Jadi boro-boro naon? Boro-boro ku jelema ku hewan ge dijauhan gitu. Rek ngadeuketan awewe ngajauhan we ieu awewe teh pariksa ulah waka kadukun, ulah waka ka mana-mana, pariksa bawa beungeut urang teh can diwuduan, wudu heula gitu tah, ngaca heula sehingga engke bakal ngaluarkeun naon? Cahaya. Tah wudu di dieu teh tangtuna aya naon? Aya syarat-syaratna, aya rukun-rukunna, aya farduna. Tadi dia disebut furudul wudu'i, pirang-pirang farduna wudu teh al musamma bil mutahhir. Ieu wudu teh sok disebut mutahhir, hartina mutahhir teh naon? Nyucikeun, ngabersihkeun. Jadi ketika urang geus naon geus mengetahui tentang fikih mah Mang Ido, aya bersih, aya suci. Beda eta teh. Setiap anu suci pasti bersih, tapi teu setiap nu bersih eta suci. Di dieu rumusna. Jadi sakali deui setiap anu suci pasti bersih, tapi teu setiap nu bersih eta suci. Naon maksudna? Berkaitan sareng wudu, ieu teh wudu teh mutahhir, nyucikeun, lain ngabersihkeun tapi menyucikan. Nyucikeun naon? Nyucikeun awak urang, jasad urang tina naon? Tina najis, tina hadas. Maka disebut cek sawareh mah mutahhir. Naon sababna? Tabab aya baju teh ieu teh bersih, anyar nyeuseum, seungit keneh malahan mah. Ngan ieu baju teh punten ketika eukeur moekeun da si bajuna teh panjang. Baju jubah panjang, ketika dipoekeun teh ngagupas naon? Ngagapuy si baju nu handapna teh punten adek kana naon? Kana tai ucing di handap. Saeutik tungtungna hungkul, juruna hungkul. Tah sok sanajan keur diseuseuh seungit, cek pandangan mah eta baju bersih, tetapi secara fikih mah eta teu suci. Atawa baju teh kakompolan ku budak, ngan si kompol eta teh geus naon? Geus rada garing sehingga ku urang teh teu kaambeu, ngan sadar eta baju teh kanon kakompolan.
ngan si kompol nangges garing deui bajuna oge warnana hideung teu katingali cek pandangan urang mah da anyarnya bersih eta teh ngan pedah henteu suci siga cai anu dipake wuduna ge sama ieu cai kopi bersih teu bersih atuh cai ieu teh atawa cai susu eta bersih teu bersih tijus gula batu bersih teu bisa teu wudu ku cai eta henteu hartina naon sabab eta bersih tapi teu nyucikeun suci tapi teu menyucikan tah maka berkaitan ke dina wudu teh naon kudu kumaha bahwa ku ayana wudu teh adalah urang teh hayang suci. Mang Bayu punten korek. Tos wudu teh disebutna mutahhir rek nyucikeun lain sekedar ngabersihkeun. Naon sababna li anna sholata munajatun li rabbi ta'ala fatuliba atandipu li ajliha kusabab ari salat teh adalah munajat ka Allah munajat teh naon ngadoa menta ka Allah subhanahu wa ta'ala cek tadi urang rek wudu teh pedah rek ngajalankeun naon salat tah ari dina jero salat teh naon eusina munajat menta ka Allah subhanahu wa ta'ala ti mimiti urang takbiratul ihram coba bayangkeun rangkaian salat usolli fardhu isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala terus naon takbiratul ihram Allahu akbar terus doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal rikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin eusi dina eta doa iftitah teh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya Allah saksian ku anjeun sadayana bahwa inna sholati sanyana ieu salat abdi wa nusuki ibadah abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi eta teh sadayana oge kagungan Gusti. Jadi dina keur salat ogena henteu diaku bahwa ieu salat teh meunang urang ieu salat teh lain nu urang tetapi ieu salat teh nu saha nu Allah disolatkeun oge urang ku saha ku Allah eusina munajatna urang teh berharap bahwa ku urang ngucapkeun ieu teh Gusti ka abdi sadaya nampi kana salatna nampi kana ibadahna sabab ieu ibadah ieu salat sanes anu abdi sakalide tapi nu Allah masrahkeun ka Allah eta teh disebutna munajat beres deui dina doa iftitah lajeng kana doa naon lain doa atuh kana surat Fatihah diawali ku bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka ungkul ka Gusti nasta'inu atawa na'budu ibadah abdi sadaya wa iyyaka jeung ka Gusti wungkul naon deui nasta'inu abdi menta pitulung menta pertulungan ka Allah menta naon deui urang ibadah ogenan ka Allah
engke ditulikeun deui ihdinas siratal mustaqim Gusti tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus kana jalan anu bener kana jalan anu lempeng eta eusina kabeh menta ka Gusti Allah tapi kamana tapi ka beres runtuyan salat kabeh ge eusina adalah munajat ka Allah li anna salata munajatul li rabbi taala sanyana ari salat teh eta menta ka Allah subhanahu wa taala kusabab eusi dina salat teh menta ka Allah fatuliba atan dipu li ajliha maka disuprih diperdih diparentah urang teh kudu bebersih nalika urang nyang hareupanana sabab urang keur salat teh eta teh menta ka Allah rek nyang hareupan ka Gusti Allah. Nah maka tandip di dia bebersih di dia berkaitan sareng wudu suci maksudna. Nah, punten urang sok aya tara babaturan urang kawinan kemudian urang teh diundang ketika diundang kanu kawinan Mang Ido naon nu urang dipersiapkeun datang tah ketika rek datang teh urang persiapanana naon wae minimal mandi heula teu mandi terus geus mandi teh naon make bajuna nu kumaha paragi poli paragi mangulan pare atawa nu rada hade nu hade naon bae seuri bae pernah Mang Bayu kanu kawinan make kolor hungkul setelan poli baju ge baju lebaran terus teu cukup di baju hungkul make minyak naon minyak seungi ngarah naon eta teh tujuanana hiji mandi heula dua make baju alus tilu make minyak seungit naon tujuanana ami bersih terus selain bersih ngarah naon gitu tah biar apa gitu bergaya cenah biar gaya benar gitu gaya atuh da urang teh rek ka undangan papanggih jeung batur jeung tamu kan piraku urang teh bararau tuh jelema rek datang ka jelema deui peda diundang dina kawinan bebea kandang dana can komo awewe mah leuwih ti lalaki tapi ketika rek datang diundang ku Allah lewat adzan Allahu akbar undangan ti Allah apakah nu persiapkeun kalian mandi heula teu balik digawe ibaratna mandi heula teu ganti baju heula teu make minyak seungit teu polos saya make baju di tukang teh Yamaha semakin di depan bau kesang awak teh bae penting mah salat tah di dia mungkin can mengerti eusi dina salat teh adalah munajatun li Rabbi taala menta nyumponan kana pangundang Allah taala kusabab kitu maka ketika nu ngundangna Allah urang rek nyampeurkeun kana undangan Allah lewat salat teh maka fatuliba atan dipuli ajliha disuruh urang teh kudu bebersih nalika nyang hareupanana tah urang masuk dibalik cek tadi nya di kajelema gaya urang teh KRT 3 RW 11 dinten Jumat bade kasumpingan Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia yakin tah jelema dijajarkeun dibariskeun rapih nya didatangan tapi ketika rek salat nu tadi teh make baju teh naon ekstra jos rinso daya apian naon rupa-rupa merakna teh awak bau jigong segala rupa tapi didinya urang teu merhatikeun naon didinya mikirna meureun bae penting mah salat gitu makana salah satu sebelum kana fardu wudu ge aya beberapa pasunatan ketika urang rek salat nyusur heula malahan mah naon nyusur teh tah ngagosok gigi bahkan saking sunat-sunatna urang rek salat nyusur heula maka sok aya make kayu siwak tah gosok eueuh kayu siwak tungtung sorban
Kade ulah salah pengertian lu ku tungtung sorban atau ku baju teh di mana-mana si huntuna tadi teh geus bersih geus ngosok huntu. Ari nu hudang sare langsung dikieu ku baju mah tun ngadagleg kana sorban. Beunang artina nu geus bersih tadina oge na geus garing huntuna oge na keset ieu mah ngan saukur nyumponan pasunatan ketika urang rek salat. Sok tara urang nyusul rek salat. Ya, cek tadi ge hudang sare ogenan kan wudu kekemu henteu salat ya Allahu Akbar. Nu gigireun teh anjir bau naon ieu. Tigigir tah tidinya kurang perhatianna urang kana salat teh. Sehingga rek meunang rasa nikmat khusyuk dina salat kumaha ketika badan urangna ogenan pinuh ku rasa capek, cepel ku kesang aroma yang tidak sedap. Yakin boro-boro aya kahusuan dina salatna. Nah, gitunya Mang Bayu leres. Tah gitu. Jadi salah satu di dieu eusi rek salat kudu wudu heula teh di samping geus parentahanana oge aya hikmah sabab nalika urang keur salat teh urang keur bertemu, urang berhubungan, urang komunikasi langsung jeung Allah. Seharusnya begitu Allahu Akbar geus laleungit kabeh urusan-urusan duniawi, geus laleungit kabeh urusan-urusan perkara nu lain. Khusus we keur salat mah nyambung hate urang ka Allah. Kuduna mah kitu. Tapi kenyataan urang ketika salat Allahu Akbar ingat ka pasar. Allahu Akbar ingat kana pagawean. Allahu Akbar ingat kana dahar. Ya, lain ke Allah eta teh. Kaloba semuanya manusia yakin mengalami seperti itu. Ketika teu diawali ku rasa naon bertemu ke Allah. Jadi ti awalna ogenan mindset urang, pikiran urang bahwa nu penting mah salat. Tapi dinya kusabab nu penting mah salat maka baju teu dimasalahkeun sagala teu dimasalahkeun salat nu penting mah ngalaksanakeun geus beres geus ulin deui geus beres mah nu penting mah geus salat mah geus beres ulah geus tenang geus jongjon ngan saukur salat teh dijadikan beban ketika geus dilaksanakeun dianggap tuntas melaksanakan beban kajenteng dina salatna mah teu khusyuk kajenteng dina salatna mah teu eling ka Allah tah tingkatan manusia kudu rada ditaekeun ulah ngan saukur salat cek tadi engke teh aya salat abidin, salikin, arifin taekeun ulah ngan saukur payang ngalaksanakeun hungkul hiji dina salat teh eta kaduana faktafa bi adna toharoti wa khossat al a'da'u al arba'ah bidzalika li annaha mahalu iktisabul khotoya. Kadua dina salat dina wudu parduna wudu teh sadayana aya genep hiji niat. Kumaha niat wudu teh? Nawaitu sauma semarek sauma godin nak dituluykeun. Nawaitu wudu li raf'il hadasil asgori fardulillahi tah itu cik pok Bayu sok nawaitu wudu tah hiji niat setelah niat kadua ngumbah wajah tilu ngumbah panangan dua opat ngusap sirah lima ngusap sampean dua tah kagenepna tartib dina nu eta teh aya sebagian anggota badan anggota wudu anu dikumbahna teh wajib aya deui anu sunat seperti non cepil itu mah sunat kemudian aya nu bagian nemrak aya nu henteu tah ti dieu teh dijelaskeun bahwa hikmahna wa inna mahtuso ar-ra'su bil mashi lisatriha goliban dina ngumbah nu wajibna hungkul we rambut ejeng dua panangan ejeng sampean aya bedana ari panangan mah bahasana ge goslul yadaini dikumbah cek kamari kade lain diusap
tapi di naon dikumbah di banyur. Sampean pun sama di banyur goslul rijlaini ngumbah dua sampean ngan palebahan sirah mah rambut mah mashu diusap totol usap totol kana cai usap cukup gitu ge. Geuning kumaha eta teh bisa aya bedana padahal kan rambut sama wajib sampean panangan sama wajib geuningan dina praktekna ari sampean jeung panangan mah dikumbah sedengkeun sinaon mah si sirah mah cukup diusap. Naon rahasiana tadi dieu aya rahasiana bahwa ari ngusap sirah mah disebutna genan cukup fakta papihi bi adna toharoti cukup we eta mah panghandap-handapna susuci tapi ulah dilewat artina dina susuci teh urang aya nu diberatkeun aya nu hampang tah nu salah satu nu hampang mangusap sirah cukup diusap hungkul eta ari panangan mah wayahna kudu di banyur kudu bersih. Nah di dieu naon hikmahna sabab di dieu pangna sirah ditutup teh sabab pangna sirah diusap mah sabab sirah mah biasana gua sok ditutupan make kopiah make topi atau make naon deui biasana kitu tah sehingga cukup we diusapna oge naon dina ngumbah dina wudu ge cukup diusap. Sedengkeun ari si panangan jeung si sampean mah itu mah adalah naon li annaha mahalu iktisabil khotoya sabab ieu si panangan jeung si sampean mah selalu migawe kana dosa paling babari dina migawe kana dosa. Hok dosa naon we urang contoh ketika urang dosa misalkan maling pasti ketika maling nu pangheulana digunakeun naon leungeun ngabongkar kunci kemudian naon deui urang nyekel setangna tah itu leungeun paling gampang dipake naon maksiatna. Terus sampean sama paling gampang dipake maksiatna dipake ngalengkah ka tempat maksiatna tah tepina urang ka dieu teh kulengkah suku urang sehingga suku urang dijadikeun naon dijadikeun hiji penyebab anu terjadina dosa. Jadi nu pangheulana gampang migawe dosa mah panangan jeung sampean. Sehingga ieu mah dina bersih dina wudu ogenan kudu dikumbah teu cukup diusap sabab sanyana si panangan jeung sampean mah tempat migawe kasalahan atau migawe dosa. Mana deui dalilna sabab wali anna adama masya ila syajarati birijlaini. Sanyana baheula Nabi Adam alaihi salam ketika berbuat dosa ka Allah teh kapanan metik naon buah khaldi padahal geus dilarang ku Allah teh pek cicing di surga pek dahar naon wae kanikmatan nu aya di surga cuman hiji syaratna nama naon wala taqroba hadihi syajarah ulah ngadeuketan kana ieu tangkal. Dah lewat godaan nu jadi iblis nu jadi setan ngagoda ka Nabi Adam memang teu digugu ku Nabi Adam ada kuat imana ngan ketika eta si setan teu teurak ngagoda Nabi Adam lumpatlah setan ka saha ka istrina Siti Hawa. Ari geus kagoda mah Siti Hawa datang we ka Nabi Adam. Ya Adam, wahai suamiku, wahai kekasihku, apakah benar engkau mencintaiku? Emang naon kitu mani ngomong kitu Hawa? Yo, lamun bener akang cinta ka abdi, turutkeun ka hayang abdi. Naon kitu hayangna anjeun kan di surga geus lengkap, tinggal naon, tinggal ngomong. Abdi mah lain hayang nu di surga, tapi hayang teh itu buah khuldi nu aya dina tangka. Kapan eta mah dilarang ku Allah wala taqroba hadi. Berarti Adam kamu cinta na bohong. Awewe eta. Mulai kitu kumaha atuh tungtungna Nabi Adam ngalengkah lah ini tuh. Ari ku setan mah henteu kagoda tapi ku pamajikan kagoda. Otak tepi ka ayeuna ge loba salaki anu kapengaruhan ku pamajikanana. Atau lalaki kepengaruhan kudu jadi awewe.
Jang Bayu penganterkeun mamah lah ka pasar sakedap. Nah atuh mama panas capek. Engke deui lah panas. Ari Mang Bayu. Enggak mama tuh lah engke deui lah mah. Kirining ka bogohna yang jemput. Gas keun langsung eta mah. Ceuk wingkeun naon. Dititah ku indung mah ini ngan jemput ai ku awewe mah maksakeun hujan. Berarti pengaruh awewe itu luar biasa. Ku kolot nama dilarang ieu mana teu ulah kitu teu didenge. Fi cek kabogohna, jangan gadang we ya Abayu nanti sakit. Siap. Eueuh ngaronda. Aing ge naon pengaruh awewe itu luar biasa. Persis Nabi Adam seperti itu. Yang dicontohan ti luhurna gitu. Maka Nabi Adam ngalangkah. Masya ila syajarati birijlaihi. Nabi Adam mulai melangkahkan kaki mendekati syajar, mendekati pohon. Tah nu pangheula ngalengkah naon sampean. Tah berarti sampeana maksiat ngalanggar parentah Allah. Terus geus deukeut kana tangkal kumaha? Teras eta Nabi Adam teh naik kana tangkalna. Terus metik buahna kunaon metikna? Ku panangan. 2 panangan jadi maksiat deh. Jadi nu pangheulana maksiat teh sampean ngalengkah ka tempat maksiatna ka 2 panangan pangheulana metik. Tah tidinya maka diusirlah Nabi Adam ti surga ku alasan ngalaksanakeun atau melanggar kana parentah Allah. Nah jadi 2 utama anu menyebabkan maksiatna teh 1 sampean ngalengkah 2 panangan metik buah huldi. Tah ku sabab kitu maka dina ngumbah dina wudu ogenan si panangan jeung si sampean mah henteu cukup diusap tetapi naon dikumbah. Sanggeus kitu kumaha nuang kana buah kholdi setelah diusir kitu kumaha wa masaro sahu warokoha ngusap eta Nabi Adam kana sirahna ku daun tina tangkal naon tangkal huldi eta sehingga ayat 3 kategori hiji ngalengkah ku sampean 2 metik ku naon ku panangan 3 ngusap ku daun kana sirahna tah ari ngusap kana sirah mah eta mah adeuna toharo panghandapna susuci sehingga dina wudu ge cukup we diusap dan Nabi Adam ge baheula diusap ku daun eta. Nah, jadi aya perbedaan kunaon teu sakabeh anggota wudu dikumbah. Ai wajah dikumbah, panangan dikumbah, sampean dikumbah tapi hulu mah naon cukup diusap karena wajah atawa naon panangan atawa naon sampean itu pangdeket-deketna dina ngalaksanakeun maksiat panggampang-gampangna yakin matak ke dina surat Yasin al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari akhir, di hari kiamat, di hari pembalasan, di hari hisaban, ketika manusia dipanggil satu persatu dipentak pertanggungjawabanana, maka nu ngajawab atas dosana bukan mulutnya. Mulut nama al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka dikunci, teu bisa ngomong. Tetapi naon anu ngomongna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Leungeun anu ngomong, suku anu ngomong. Moal bisa mulut moal bisa ngomong. Da sabab ieu mah sok ngabohong. Bayu maneh teh baheula teh di alam dunya teh nyeun dosa naon gitu. Mulut mah rek ngomong henteu teu rumasa tapi si panangan. Leres Gusti abdi saksina cek panangan. Abdi pernah dipake nyolok naon. Misalkan naon ya dosa abdi pernah dipake nyekel sesuatu nu lain dicekeleunana abdi pernah nyabak abdi pernah nyekel abdi pernah ngabetot sampean abdi pernah leumpang maneh teh pernah ulin ka tempat maksiat henteu mulut mah rek ngomong kitu tapi dikunci tapi suku ngomong bener abdi teh dipake leumpang ka ditu bener abdi teh dipake ngabonceng si itu bener abdi teh dipake leumpang ka tempat sesuatu anu indah cenah baheula gitu. Ieu nu ngomongna mah. Tah makana
dina wudu hiji dina wudu teh anu paling berat anu dikumbah wajah tangan sareng sampean hulu mah cukup diusap ta eta teh nuduhkeun bahwa naon bahwa dosa nu paling bisa dilaksanakeun jeung gampang ngalaksanakeun teh adalah ku alat-alat nu eta panangan sampean jeung lisan nu wajah teh eta hikmah tina naon tina pangna wudu sakabehna henteu dikumbah aya nu diusap ta eta alasanna kapahamkeun teu na santai we heula jadi moal langsung kana bab ieu na dijelaskeun heula salajengna walau kana al wudu manduban farduna wudu teh sadayana aya genep wudu dibagi-bagi deui aya wudu sunat aya wudu wajib. Wudu wajib seperti urang rek salat wajib eta. Aya wudu sunat seperti urang rek ngaos ka dieu eta wudu heula sunat. Rek naon deui rek sholawatan wudu heula sunat, rek adan wudu heula sunat. Teu wajib dinyakeun bae can adanan can wudu oge adan. Ngan didinya makruh kuduna mah kedah gaduh wudu rek sholawatan rek non calik itikaf di masjid sunat kudu boga wudu heula tapi ketika rek salat mah wajib wuduna teu sunat tah rek wudu nu bentukna sunat rek wudu nu bentukna wajib eta oge sami kedah runtuyan fardu wudu nama kedah nu genep teh kedah pake niat terus kedah kabeh dibasuh teh ulah pada ieu mah sunat bae beungeut teh hungkul leungeun jeung iman teu tak can disebut wudu da rek wudu sunat rek wudu wajib walau kana al wudu amanduban sok sanajan wudu nu disunatkeun tetep we kudu make fardu wudu nu opat nu genep ieu sitatun sadayana aya genep al awalu nomor kahijina an niyatu eta niat kahijina fardu wudu teh kedah aya niat wajib ieu mah hukumna lamun teu teh diniatan maka teu sah wuduna naon dasar hadisna nu geus pada apal yakin komo mangpe lima geus katalar innamal a'malu binniyatin pastina sahna hiji amal-amalan bin niatin kunaon kuniat urang rek wudu niatan berarti niat rek wudu sah wuduna urang rek salat niatan rek salat sah salatna urang rek zakat niatan zakatna tah eta sah zakatna urang rek puasa niatan puasana sah puasana tah jadi sesuatu ibadah nu ngaperlukeun kana niat maka si niat eta teh dihukuman wajib sabab cek tadi sahna sesuatu amal ibadah manusia rek naon wae ibadahna bin niatin tergantung niatna aya niatan sah ibadahna teu aya niatan teu sah ibadahna nah ieu niat ketika rek wudu niat nu tadi teh naon nawaitu wudu ali rafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala tadasarna sabab di dieu wa inna malikul imri'im manawa pastina setiap amal awalan manawa tergantung kana paniatanana innama tusabu ataklifu asyariyatul badaniyatu aqwaluha wa afaluha ad-dararatun minal mu'minina idza kanat biniyatin wa inna malikul imri'in jajamanawahu tadi teh in khaira fa khaira wa in syarra fa syarra kuniat mah sesuatu nu niatna alus jadi alus lamun kuniatna goreng jadi goreng niat anu bisa nangtukeun teh kade sekalipun anu memang urang can mengetahuinya nyikat gigi nyusur tah eta teh adalah siwak itu teh sunat rek salat urang ngosok gigi heula sunat bisa hasil pasunatan ngosok huntu ge lamun diniatan Mang Peli ketika tidak diniatan itu teu meunang pahala sunat reka mana Mang Bayu nyekel odol jeung sikat nya ngosok kuntu atuh reka mana kitu rek salat ngosok kuntu emang naon kitu sunat cenah rek salat teh kudu nyusur heula ngosok kuntu ngan teu diniatan keur ngosok kuntu teh kalah polos sing ngosok kuntu ini teh salat teu meunang pahala sunat kudu diniatan
Maniatna nawaitu siwak lillahi ta'ala, nawaitu istinsaki lillahi ta'ala. Niat abdi ngosok huntu karena Allah ta'ala, kitu dibahasakeun. Tah eta teh jadi pahala sunat teh lamun teu diniatan mah teu jadi pahala sunat. Jadi ternyata sekelas pagawean sunat wae ge lamun meunang pahala sunat teh lamun diniatan. Ngaji punten. Ngaji sae teu Mang Ido. Sae ngaji teh diparentah malah wajib. Terus dina ngaji teh kan rek kudu sunat wudu heula boga wudu. Atawa naon deui ku ngaji teh meunang pahala. Tah meunang pahala ngaji sote lamun diniatan dina hatena rek ngaji. Tah ieu tadi urang sadayana berangkat ka ieu masjid aya niat rek ngaji teh. Diuk di dia niat ngaji atawa henteu. Ketika teu niatan hampura teu meunang pahala ngaji teu kabagean. Berat ini boro-boro geus sabaraha minggu urang miluar ngaji nu kamari-kamari teu diniatan sia-sia. Keun bae da teu apal. Matakna setiap pagawean alus rek wajib rek nu sunat peupeujeuh aya niat dina hate. Ka santri mah ketika ngaji erek ngaji tabligh akbar, erek ngaji di masjid riungan mingguan, niatan nawaitu thalabul ilmi lillahi ta'ala atawa bismillahi nawaitu lillah. Bismillahi kalawan nyebat dengan Allah, nawaitu niat kuring di dia ngaji teh lillahi karena Allah. Tah meunang pahala niat, meunang pahala ngaji. Urang masuk tara mangpel. Diuk we hungkulnya datang ka dieu. Oh niat, komo niat rek ngopi mah. Ek udud menang pahala udud dah hungkul. Nang pahala ngopi hungkul. Korek lo. Korek. Begitu. Bismillah nawaitu lillah diajarkeun ku guru kitu abdi. Ketika rek tabligh akbar bismillah nawaitu lillah matak tadi dina mukadimah memeh ngaji kitab bismillahi bika wa fika wa minka wa ilaika ta eta teh niat. Bismillahi niat abdi lawan nyebat jenengan Allah. Bismillahi bika ieu teh ngaji teh ku Gusti. Wa fika ieu ngaji teh ku Gusti diaturna teh. Datangna jelema hatena urang bisa ngawurukna, batur bisa ngadengekeunana sadayana genan pika di Gusti. Terus deui wa minka ieu teh tanaga bisa leumpang ka masjid teh ti Gusti. Nyarios lisan abdi bisa muka bisa ngobrol bisa capetang nyarios eta teh adalah mingka ti Gusti lain tina lisan abdi. Nerangkeun narolong kieu tina kapinteran abdi sanes mingka ti Gusti. Terus rek dibawa ka mana ieu ngaji teh wa ilaika ka Gusti sadayana oge. Bismillah yubika wa pika wa minka wa ilaika ta eta eusina supaya ieu ngaji teu diaku meunang urang. Urang nu hadir ka dieu teu rasa aing mah ngaji rajin pasti poe meunang pahala dijamin dihijikeun jeung minggu kamari yakin pahala urang loba ulah teu bisa diaku kitu. Naon ngaji ge dilempangkeun we ku Gusti lain pedah rajin abdi lain pedah boga suku abdi. Da lamun sanyana ngaji ieu hadirna ka dieu pedah ku boga suku yakin ieu masjid pinuh. Da jelema pasti nu loba suku pas nu boga suku pasti hadir ka dieu. Tapi geuning kan sakieu kapan nu hadirna jangan ku Gusti nu dihadirkeun sakieu teu sakabeh nu boga suku tapi nu dipilihan we ku Gusti. Maka akui datangna ka dieu teh lain meunang urang mingka ti Gusti. Oge ieu erek kamanakeun duka meunang pahala duka henteu duka ikhlas duka henteu ngajina ge ngan wa ilaika we ka Gustikeun abdi mah ngaji pahalana nyanggakeun sadayana kumaha Gusti kitu. Allahu akbar Mang Ido ka kituna. Tidinya ketika esensi eusi dina ngaji teh nu aya ulah ngarasa meunang urang da ieu teh ku Allah nu eueuh ogenan da engke bisa suatu saat mah itu aya urang nu eueuh ngan can dibisakeun we ku Allah sehingga tugas urang mah naon Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah pasihan hidayah sadaya jalma-jalma da estuning abdi ogenan bisa ka dieu teh pedah di hidayahan we ku Gusti batur nu can ka dieu teh lain pedah mungeun lain pedah ngedulungan pedah can di hidayahan maka pasihan hidayah kitu we ngadoakeun ulah kalah di ieu
bahaya gitu, sehingga ulah ngarasa urang nu bisa batur nu eta nu hadir ulah dianggap goreng, tetapi urang kudu boga rasa bahwa urang ka dieu teh dibere hidayah ku Allah, batur mancan tapi doakeun urang sina meunang hidayah. Hiji eta dina niat, jadi berat sah nah hiji pagawean tergantung niatna, termasuk nalika wudu urang eta naon nu sahna wudu urang teh nu ngesahkeun wudu urang jeung heuteunana teh adalah niatna, maka disunatkeun urang atau diwajibkeun urang make niat nalika wudu. Salit deui palau gosala juz'an min qabliha, kemudian praktek atawa ngalaksanakeun wudu jeung niat teh watakunu an niatu ingda awali gosli juz'in, iraha macakeun niat teh, iraha ngungkapkeun niat teh ingda gosli awali juz'in, nalika ngumbah mimiti juz. Dina wudu nu pangheulana dikumbah naon? Na wudu. Panangan mah heueuh emang panangan eta ogenan kan pastinya cai meureun. Runtuyan wudu ieu mah ketika urang datang ka WC mukakeun cai tah setelah urang geus beres kokocok itu bersih mamehna pangheulana dibasuh anggota wudu naon heula? Mulut. Wajah. Jadi nu pangheulana dikumbah dina wudu teh adalah wajah. Cenah kapan tadi kokocok nyekel cai leungeun? Heueuh, tapi eta mah kan can wudu. Da wudu mah barangna teh ketika geus diniatan. Cenah kapan cek bayu teh sok kamu heula, tah ke kamu mah memeh wudu. Dai wudu mah ketika mulai wudu teh mimiti nu dikumbah wujud atau juz tina wudu teh adalah wajah. Jadi nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asgori fardulillahi ta'ala. Jadi nu dikumbah mimiti dina wudu teh adalah wajah. Adapun sebelum ngumbah panangan, ngumbah heula kekemu heula, eta mah can asup kana wudu, da can diniatan. Da jadi wudu teh ketika pas niat, maka ngucapkeun niat teh kedah tina pas mimiti ngumbah hiji juz tina naon tina anggota wudunya eta wajah. Tah pas dibanyurkeun cai kana wajah tidinya mulai nawaitu wudu'a, niat abdi wudu. Tah si wajah ieu teh geus kaniatan tidinya geus mulai wudu, tinggal nuluykeun kana panangan. Jadi lamun urang maca heula kieu niat nawaitu wudu li rabbil hadasil asgori fardulillahi ta'ala, langsung ke banjurkeun ka dinya tah ieu mah can kaniatan, niat tadi da teu bareng jeung naon jeung ngumbah. Da di dieu diwajibkeunana adalah watakunu aniyatu ingda gosli awali juz'in minal wajhi. Nu pertama kali diucapkeun niat teh ketika ngumbah juz, teu meunang pas keur kokocok nawaitu wudu ali rabbil hadasil asgori fardulillah encan keur ngumah irung nawaitu wudu ali rabbil henteu teu kaasup. Tapi nu kaasup kana wudu mah nyaeta pas ketika ngumbah wajah. Da wajah adalah urutan pertama dina wudu. Aing ngusap ieu irung yang kekemu kumaha eta mah disebutna pasunatan sebelum wudu. Ngumbahlah panangan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kekemu Allahumma skini min haudin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la admau ba'dahu abadan. Langsung mah irung Allahumma arihni raihatal jannah. Tangges beres eta pasunatan wudu, nawaitu wudu'a. Jadi ainu sebelum nama eta mah pasunatan sebelum wudu, pas wajib nama ada pas ketika ngumbah wajah. Ari wajah teh urutanna teh ti dieu ti mimiti jadi rambut, kahandapna ti mimiti jadi janggot. Ti gigirna ti mimiti ceuli ieu tapi ka ceuli ieu tah eta ukuran wajah. Wajib kakumbah sadayana. Sehingga lamun ngumbah wudu, lamun wuduna kieu set di dieu hungkul. Nawaitu wudu ali rabbil hadasil asgor. Ieu na teu kabasuh teu sah wuduna. Sabab ukuran wajahna can kabasuh sadayana. Matakna lamun anu di 8 hungkul teu sah teh kitu. Da aya nu teu kakumbahna. Wudu teh 3 hungkul, kan tungkul kieu, ieu na hungkul kabasuh teh. Nawaitu ieu teu sarua teu sah wuduna.
atau sabeula baseuhna ieu sabeula ieu garing kene tadi ti mimiti ieu sarua henteu naon teu sah wuduna da wadu disebut wajah teh adalah min mana bati sya'ri ti mimiti jadi rambut tadi dieu tapi ka mana tapi kana jadi lihyah tapi ka jadina janggot di dieu tah jadi janggot tadi dieu berarti ti dieu ka dieu tinggina lebarna ti telinga ieu ka dieu tas sabudeureun ieu teh semuanya wajib kakumbah teu kakumbah maka teu sah wuduna. Nalika ngumbah eta minal wajhi tina raimanga. Tahangan pedah dina wajah teh kana aya bagian atas, tengah, bawah kumaha cenah tengah-tengah mangga sawareh ogena henteu langsung luhur heula nawaitu wudu'a can sampurna ya nu kaduana nyampurnakeun katulunya. Nu penting asal pertama kali bagian tina wajah. Ulah kana naon? Ulah lian ti wajah gitu. Memang can sampurna ieu teh karek can kabasehan kabeh yakin ngan pedah da arek dibalikan deui nu kadua tah basuh. Terus nu dimaksud 3 kali sunatna kan 3 kali nawaitu wudu lirafil hadasil asghari fardhu lillahi taala. Terus sebut 3 kali teh lamun dina sakalina geus memenuhi syarat wajah semuanya. Jadi mun disiukan wudu teh beda-beda aya nu disiuk aya nu di keran, aya nu langsung kana kerankeun dikieukeun, bahkan anu kana bakeun sakalian bebaskeun. Mangga kitu ogena. 1, 2, 3 mangga. Cenah keran dikieukeun 1, 2, 3 mangga. Gitu. Disiukan mangga nawa itu. Nu penting si area wajah ieu kedah kabasuh sadayana. Punten sakalian ku abi mah jeung tata carana. Wudu loba kedua ya tah kumaha sebenarnya si cai punten ketika dikieu tah sebetulna baseuhna nu dihandap di dinya lain ku pedah cai nu ti luhur tetapi pedah didorong ku urang bener teu dalamun dikieukeun mah si cai teh sina palid ku sorangan ketika wudu dikieukeun teu sah hampura. Naon sababna? Sabab baseuhna nu dihandap lain ku karepna cai tetapi pedah didorong ku urang digosok. Nu gigir pun sama. Nawaitu doa. Tah dikieukeun itu jamak tina naon sababna? Sabab si cai nu aya ka dieu teh lain ku karepna sorangan tetapi didorong ku cai. Berarti itu teu kaasup kana goslu, berarti diasupna masku diusap teh. Naon bedana jeung dielapkeun ku es batu jeung ku tisu basah teh. Jadi kedah kumaha tuh kedah si cai teh ngalir ku nyalira ku karepna sorangan. Maka dina wudu kieu tampung heula dina ieu mun erek dikieukeun. Nawaitu doa ka dieu ser cai teh. Ulah langsung dikieu. Awurkeun lah tanggas mapai ka dieu kabeh baru diusap kieu. Diusap nu kadua mah eta mah lain ku pedah baseuh diusap da memehna ge geus baseuh. Tah hiji dihitung hiji sakali teh lamun geus budeuran ieu wajah kabeh geus kabasuh. Cet hiji. Berarti cukup sakitu cukup ketika memang geus basuh. Cenah kapan sunat 3 kali? Nya atuh mangga 3 kali. 2, 3. Tapi lamun kieu hiji, 2 teu sah. Atawa banjurkeun sakali cek perasaan orang teh beureuddan kabeh geus kabasuh geus dihitung hiji. Tapi ketika pas dibanjurkeun ka dieu cai teh ka dieu geuningan tablah di mah garing keneh dibalikan we ku nu kadua. Tah nu kadua eta teh lain kadua tapi kahiji keneh. Naon nuntaskeun nyampurnakeun nu kahiji. Berarti eta teh baru dihitung hiji. Eta ke berarti hayang 2 kali ye. Erek 3 kali teh nu kaduana can kabasuh kabeh dibalikan di ku nu kadua geus 4 kali tah. Geus 2 geus 3 kali can sakali deui nu katilu anger can sampurna keneh tambahan deui ku nu katiluna tah beres 6 kali nyiuk tah 6 kali nyiuk eta teh dihitungna 3 kali sabab sakalina 2 kali kapaham teh eta sabab nu hitungan nu sakali eta teh can sampurna maka ditambah ku nu kadua karak beres tah berarti eta karak dihitung hiji jadi disebut sunat wudu teh 3 kali urang mah 3 kali mah geus 3 kali eta padahal nu sakali teh eta teh can sampurna kuno kadua karak kasampurna beres 3 kali teh padahal karak sampurna karak hiji eta teh dihitungna
Nah, jadi kita sunat tilu kali teh ulah langsung ngerasa wah geus beres ieu urang mah geus tuntas henteu. Rarasaan heula maka ketika wudu kitu heula perhatikeun area wajah teh sing kabasuh kabeh pepeuje ulah langsung dikieukeun ulah salah tampung cai aurkeun sina karasa ka dieu kabeh hiji hapus deui dua set geus karasa tilu set tah gitu. Tah itu dina cara wudu sama engke tayamum ogenan gitu. Tayamum pas kieu set pah cai wudu sama kieu we aurkeun ku sorangan set tah gitu. Terus bangsa nu kieu kan kedah kabasuh engke lah kahareupna aya dina wajah teh kan aya halis aya naon deui aya bulu mata punten bisi aya karang aya tompel karang sok aya buluan tah si bulu eta kedah kabasuh kumis janggot anu kanal teh dieu siga Sinterklas geuningan kanal tak kedah kabasuh eta teh si janggot ogenan bae teu dikieu-kieu ge lah nu penting luarna heula kitu naon bisi aya buluan punten kulit jelema beda-beda aya nu genetikna teh keturunan ti luhurna buluan ieu teh buluan kanal punten siga buluan sama eta ge kedah kabasuh jero-jerona teh ngan ai ketika masih bisa dibuka-buka kitu mah sok ngan ketika kanal heuras keun bae eta mah hareupna hungkul kumis kanal geus we eta na hungkul tah seperti gitulah jadi dina wudu ke insyaallah dibahas deui secara detailna ngan kirang lebih ketika ngumbah wajah teh kaos kitu hiji si perhatikeun tempat jadi rambut jeung jadi janggot lebarna ti kiri kanan tina telinga tah ti dieu kadi itu sadaya area wajah wajib kakumbah mun teu kakumbah sakieu we tah maka teu sah wuduna teu kakumbah saeutik maka teu sah wuduna oge dina manjurkeun cai ulah digosok ku urang tapi si cai sing ngalir ku sorangan ku karepna cai maka mun dina keran rek dikieukeun pek tanpa digosok rek ku sorangan digieukeun pek cek tadi asal si cai sing palit ku sorangan ulah turunna teh digosok ku urang atau ti handap kaluhurkeun ditaekeun sarua kitu ge dan nu ti handap teh basuh pangheulana teh luhur basuh teh pedah we ditaekeun ku urang jadi ulah dibantu ku tangan urang sing sabaseuhna ku cai lega pembahasanana engke panjang lebarna insyaallah dijelaskeun deui kahiji makarak hikmahna heula kadua rahasia kunaon aya nu dibasuh jeung aya nu diusap tah nu katiluna dina praktekna insyaallah kedepanna dibahas deui secara jelas deui insyaallah oge lamun bisa mah jeung praktekna ku urang di Bandungan hiji-hiji gitu ngarah naon lain gagayaan ngarah bener aya dina sah wudu urang salat urang aya ibadah nu sah sakitu mudah-mudahan manfaat hapunten nu kasuhun dan Allah wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.